Halo, dawala kumaha ieu. Kondisi ayeuna urang geus kieu yeuh. Penting. Gawat darurat ayeuna. Gawat darurat kumaha? Nah maneh. Pas anu teu gaul, pas anu tinggal informasi pisan. Panenna teh urang teh 2 minggu. Instruksi ti pamarentah urang teh kudu wok inho urang teh kudu cicing di imah digawe di imah bahan baru sekolah di TK tepi ka SMA para mahasiswa ayeuna diliburkeun malahan bakal leuwih tina 2 minggu. Oh kitu nya eta oge ayeuna teh gerame naon sabenerna heueuh nya ayeuna teh urang teh darurat ayeuna wabah virus corona. Oh corona sugan teh karana mane makan heureuy lain rana sih corona corona teh lain anu dina irung ning sok leungap eta mah korong teh corona eta mah ieu mah corona ieu anu virus ieu teh mimiti nama di Cina teh nyebar ka sakuliah dunya. Ayeuna kabeh jelema teh panik lieur heueuh sieun tapi ka ayeuna teh teu meunang istilah nama ayeuna teh berkerumun teu meunang sabab naon bisi aya nu nularkeun jeung anu katularan malahan tepi ka bakal keuna ku bakal berhadapan dengan hukum namun aya jelema ngumpul-ngumpul di penjara. Nah, di antarana teh pandaina teh pasar ditutup, swalayan mall ditutup, tuluy ayana acara-acara pengawasan hajat, pokoknya nu rame-rame, malahan tepi ka acara ngawayang ge dibatalkeun. Sebab tadi teh ayana kondisina keur kieu, keur genting, keur wabah. Oh, gitu. Aduh, bubu ya udah wala, rek keluar. Ima sieun corona ai teh keluar aduh pan dewek lieur berpangaputus poe kumaha keluarga mana enggak berusaha cicing di mah teh kudu jeung bekalna aya nu boga duit mah nu beunghar boga tabungan teu masalah standby di mah oge bisa ngaborong naon atawa bisa nyetok logistik keur sawarang bulaneun. Tapi dewek kaina lieur sirah lieur bernafkah keluarga lieur sabab dewek lawan jelema gawena harian jadi lahar tina teh gawe harian teh ayeuna digawe anu meunang duit nah lamun isuk teh digawe teu meunang duit eta anu lieur teh lieur teh lieur hareudang panas nya ieu tah tapi hampura nya lain mamatahan wajah kameri mamatahan ngenok kahayam kumaha kitu udah bala cek maneh jadi kieu urang ulah berlebihan sabab agama mah geus ngawanti-wanti ulah berlebihan ari nu jelas mah panan teu menang kaleuwih teh pan dina dahar ginu yang berpakaian tah makna sejena masa sabenerna tidak kehidupan hiji muslim ulah kaleuwih tuluy kumaha di antarana kaleuwih hijina nyikepan nyang hareupan hiji fenomena di kaayaan di masalah urang teh ulah kaleuwih hijina sieun ulah tapi kan kalau lebih anu sieun berlebihan itu nanti istilah nama panik kemenan urang sieun keur tengah sabab kasieun eta geus pasti maka tumi bakal jelema sabab Allah ge ngadawu dina Al-Qur'an surat Al-Baqarah apa jelas ditetelakeun wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Jadi jelema manusia aya kumaha nabi di alam dunya bakal diuji ku pangeran nyata di antara anak kurasa sieun sieun teh eta teh geus fitrahna geus memang kitu sifatnya urang jelema bakal kena penyakit atawa
hiji rasa sieun ngan kade sieun kudu proporsional sieun hatina sieun anu memang aya tabean istilahna hatina sieun teh urang bisi cilaka dah hakikat urang sieun mah lain ku makhluk lain ku benda lain ku peristiwa tapi urang kudu sieun ternyata Gusti Allah Subhanahu wa taala dah saud Allah oke lamun yang hareupan masalah di dunia mah la tahub wala tahjan ulah sieun jeung ulah sedih sabab naon inna wa ma'ana Allah bakal marana jadi artis tuluy nah ayeuna virus corona si mimiti anu eta istilahna mah ngancik geus ngancik virus dina dirina tuluy ka ditu nularkeun nu katularan ka ituna bakal gering ka ituna lamun teu bisa disalamatkeun teu bisa diluaran ka ituna maot urang kudu yakin selaku muslim kullu nafsin dha'iqatul maut setiap nu boga nyawa pasti bakal maut jeung ari nu ngaranna jodoh pati bagja cilaka nyaeta diantarana maut ya eta geus aya katangkuanana geus aya catatanana nyaeta katantosan ti Allah Subhanahu wa taala lain yang sebut corona masalah maut mah corona mah diantarana tak eueuh corona ge anger jelema bakal maut geus tapi kana waktuna malah dina hadis ditepelakeun saacan bea jatah rezekina jelema keluar di maut artinya di mana jelema maut kesimpulanana naon yen eta teh ceuk nabi geus seep kuotana geus seep jatah rezekina geus ending eta geus finish terus kumaha nah jadi ayeuna sakali deui urang kudu proporsional artinya si negara tengah kudu urang teh istilah mah tengah-tengah teu meunang berlebihan sikepan ya secara proporsional hati urang waspada mah kudu hati-hati kudu iatna kudu ikhtiar kudu instruksi di pemerintah laksanakeun informasi wawasan pengetahuan di anu kompeten dina masalah virus dengekeun jadikeun ilmu jadikeun pemahaman tuluy kaitna praktekeun tah diantarana pada yang teh urang kenal ikhtiarna naon nyaeta urang tadi menang kumpul loba ti jelema lamun kumpul oge beunang di masker ayeuna aya istilah social distancing nyaeta artina jaga jarak teu meunang padeukeut ayeuna urang ieu ajauh ieu awas teu meunang ngadeukeutan geus katepaan apa aman kan boga penyakit rabies sis kumaha karep nah jadi urang teu meunang jam naon di antarana teu meunang padeukeut tuluy ayeuna urang naon tah olah hirup bersih teh dibiasakeun omah ieu leungeun sabab ieu leungeun teh geus digawe geus beraktivitas nangkah nyolok liang irung ngorowek ceulik nyabak naon tah ieu nu kudu biasakeun saacan urang ayeuna usap rarai saacan ayeuna urang rekana barang tubang wayahna ieu panangan nyaeta kudu diwasuh malahan ayeuna itamian diwasuh teh sareng sanitizer artinya teh ku pembasmi atawa pembersih kuman anu satuluyna urang teh kudu naon olahraga teratur hidup sehat nu satuluyna mun isuk-isuk dina waktuna panon poe biji kira-kira jam 8 tapi jam 9 moyan ngarahaneut anu satuluyna ngindari tiis-tiis kancet nya atawa es tuluy enak kadaharan anu kudu bergizi teh anu eta we opat sehat dimasukna genep seubeuh kana seueur wae da kaman tah kitu sok ayeuna mah urang ikhtiar dimaksimalkeun tapi urang kudu dina harti urang diri bari barengan doa ka Allah Subhanahu wa taala
sangkan kurang ingat dilepaskeun eta wabah ingat dicabut dilepaskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anu satuluina kurang oge tawakal kana naon anu bakal terjadi dina takdir Allah sabab hirup jelema mangrupakeun perpindahan pindahna tina hiji takdir kana takdir sejenna. Tuluy engke lamun kajadian anak kumaha kajadian anu memang teu hade takdirna teu hade maka urang ditarima teh nyata kesabaran. Bari jeung ngucapkeun naon inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan wabah ayeuna tinggal dicabut ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ieu wabah teh sacan Ramadan ngarah umat Islam sadunya bisa ngarasakeun deui berjamaah na salat Isya salat kadituna tarawih kulit kaituna salat lima waktu khususna lalaki berjamaah di masjid anu kadituna jelema sumangat untuk ilmu jeung ibadah-ibadah sejenna silaturahim deui sasalaman deui berjamaah deui babarengan deui jeung saterus taat. Oke nya bener ade mane dawala mane mah yeuna siga beureun saha guru mane teh siga nama guru mane teh ieu di antarana beureun Ustaz Adi Hidayat jeung Ustaz Abu Soman siga namanya. Pokona mah sadaya ulama ahlus sunnah wal jamaah eta guru. Pokona urang mah kudu ngakukuna ka kanjeng Nabi, ka para sahabat, para tabi'in, jeung para salafus saleh oge para ulama. Insyaallah salila urang cakal deuleuh kana Quran sunnah urang selamat di dunia jeung akhirat. Sakitu